Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Memeh indit jauh ninggalkeun guha legok panamping. Saraswati jaka Sinangling katut ayu manganti, masih kene sempet ningali ka Sirawing asup ka jero guha. Saraswati narik napas panjang bari ngomong lalaunan. Bapak hidup memang mun geus kitu teh kitu we henteu bisa dirobah deui. Untung ibu mah geus apal deui kana adat tabeatna. Ngan muga-muga be ulah aya nanaonnya. Jaka Sinangling ungeuk bari terus nyarita. Mohon urang doakeun be buku urang. Padahal abdi oge atunya moal kaabotan upami teh mah kedah ngarencangan amah, tapi kitu geuningan amak mah. Tadi apan ka Bandungan ku hidup duaan. Katarima cenakanya Ahmad. Ngan tetep be dina sikep ajeng pamadeganana nya. Henteu kudu aya nu ngabaturan sakala rupa. Ari ibu mah lain nanaon. Eta be kayaanana beda jeung keur dina kayaan biasa waktu keur sehat. Laras kitu Bu, abdi oge tiasa marhatikeun kaayaan tatu di jero balukar tarung pamungkas ejeng si topeng mayit kawilang abot oge Bu. Nu hanjelukeun abdi mah si topeng mayit tetela henteu tiasa diungkulan ku ama, ilmu sareng kekuatanana tetep imbang Bu. Sakanya ho ibu, di antara jago-jago anu kungsi ijen jajaten ejeng bapak hidap, kakara ayeuna ngarandapan kejadian anu seperti kieu mah ye, kawilang kejadian anu memang luar biasa. Lebah dieu, urang jadi sadar, yen jalma mah taya anu sampurna, taya anu jago, ngan anu jadi regreg keur diri ibu mah bapak hidap, henteu pindah pilempangan, tetep napak dina jalan anu lempeng. Eta kaayaan memang keur abdi oge jadi reueus Bu. Namun nemutkeun ibu cik kumaha kinten-kintenna jalma-jalma di pihakna si topeng laras. Sanajan si topeng mayit nangtukeun si keputusan ka sakabeh anggotana, tapi ningali sikep sarta teteupan laras anting, abdi gaduh kayakinan manehna ceceubna keranan ka urang Bu. Ngadenge caritaan Jaka Sinangling saperti kitu. Ayu manganti harita milu cumarita. Ari sanggep abdi mah urang teu kedah salempang ku hal eta Kang.
margi sanaos aya pihak-pihak anu keukeuh rek dalaka ka urang nanging dina seunna mah geuningan tetep be aya nu ngabantu mah. Buktosna sapertos anu karanapan ku Kang Angling waktos dipergasa ku Aji Sutra. Abdi sareng Ibu Saraswati tos samagaha teh margi teu nyangka ku nasib Kang Angling anu bakal jadi korban kekejaman Aji Sutra. Nanging dina nyatana mah geuningan salira tetep masih keneh salamet. Tah urang teh moal aya nu ngabantu atanapi nu nulungan upami ku nu gaib teu katinggal Kang yen urang di pihak anu teu ingkar Kang. Jaka Sinangling ungut-ungutan di barung ejeng imut kawilang reueus oge hatena sabab boga pamajikan sanajan pangawak awewe tetep leber wawanen sarta dina kayakinan lantaran napak dina jalan anu lempeng. Harita Mbah Camati Sakti ejeng Aji Sutra anu arinit ninggalkeun paguron topeng laras pikeun ngalaksanakeun maksud ejeng rarancangna. Sajeroning bari jeung lumampah harita Aji Sutra masih keneh aya rasa panasaran sigana teh ngeunaan Jaka Sinangling anu bisa salamet. Ke bener ieu Ki Guru, Ki Jalumpit adik Ki Guru teh ahli dina hal ilmu kagaiban. Sabab orang kudu bener-bener ieu mah ye ulah nepikeun kagagalnya dina ngalakukeun tindakan Ki Guru. Maneh beuti teu percaya kana omongan dewek Sutra. Dewek memang geus asak dina hal ilmu silat euy nya. Tapi dina soal ilmu kagaiban dewek eueuh nanaonan deuleu euy. Keuna nahaon dewek ayeuna datang nepungan kacape-cape micen tanaga jeung waktu. Lamun sakirana ku dewek teu kaukur mampu mah nya si Jalumpit nulungan ngabantu ka urang. Nya ari geus yakin kitu mah teu naon Ki Guru. Ngan ieu mah bisi we masih keneh aya jalma-jalma anu sejena anu ahli dina hal ilmu kagaiban. Cek kuring mah mending keneh neangan nu leuwih hebat ilmuna nya. Cek dewek oge dina hal ilmu kagaiban mah geus moal aya anu bisa ngimbangan deuleu nya ka adi dewek si Jalumpit. Sabab manehna memang ngulik khusus ilmu gaib deuleu euy. Engke ku manehna bisa kapanggih saha sabenerna anu geus nulungan jeung ngabantu nyalametkeun si Jaka Sinangling deuleu euy. Nya syukur atuh ari kitu mah Ki Guru. Pokona mah kudu lancar urang dina ngalaksanakeun pamaksudan Ki Guru. Sabab lamun nepikeun kagagal terus urang lila teuing ninggalkeun paguron, pasti pihak setopeng mayit bakal curiga ka urang. Bahaya pan lamun nepikeun kabocor atawa aya anu nganyahoankeun teh. Bisa-bisa urang kudu nying hareupan setopeng mayit. Nu mata dewek hayang buru-buru anggeus oge euy buru-buru beres ieu urusannya Sutra supaya dewek bisa balik ka padumukan euy. Di ditu ilaing bisa jongjon deuleman ilmu-ilmu deweknya kaharti. Kaharti Ki Guru. Memang beuki karasa ayeuna mah ye pentingna punjul ilmu teh nyeri hate jeung era lain dikieuna. Tarung make jeung kudu eleh jajaten ku awewe saperti ayu manganti kitu tah Ki Guru. Nu matak bongpeng ilaing masih keneh panjang lengkah. Masih keneh ngora euy. Lega keneh ambahan jeung waktu kudu geus ti ayeuna nya meuseuh diri. Nu matak bagja keur ilaing Sutra sabab diparingkeun panggih jeung dewek deuleu euy.
Henteu kacatur di jalana, jauh hamo burung cunduk anggang hamo burung datang. Akhirna duanana tepi ke tempat anu dituju. Ki Jalumpit tetela kawilang jalma anu jadi bahan pamuntangan pikeun jalma loba. Buktina tamuna datang giliran teu eureun-eureun, nu jelas marenta tulung ka Ki Jalumpit. Teu aneh, lamun Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra teu bisa waka ngobrol langsung jeung Ki Jalumpit. Da puguh imahna teh memang gede jeung lega, da puguh sok loba sema. Antukna Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra ngadagoan di rohangan tengah, diajakan ngobrol ku Ambu Jalumpit pamajikan Ki Jalumpit. Ambu Jalumpit anu harita cumarita, lawas ti lawas Kang Camati, menikah karadei aya datang sugan teges poho kanu jadi dulur. Poho manto sanajan geus kolot oge ari kareueuh mah aya wae oi. Ke ari ieu jajaka teh saha Kang Camati? Murid dewek ieu teh oi. Ngahajat dibawa ka dieu ngarah nyaweun nya. Dewek teh boga dulur, boga adi di dieu. Lain loba wae semah geuningan anu datang teh nyai. Ih, pugunya tak matak capek Kang Camati. Tipoe kapoe teh sirikna eueuh anu kosong waktu teh. Rupa-rupa semah anu datang teh sakabeung masuk rajan ara. Nya atuh da datangna teh tetep we kudu dipairan cai-cai wae mah. Nya teu naon atuh. Ari ngahasilkeun jeung matak ngauntungkeun mah nya. Da kitu ari jadi pamajikan mah kudu daek ngaulaan di mana salaki butuh ku bantuan. Nirikana loba wae semah kieu mah yuh ngalung hartinya. Beuki asak jeung beuki mati meuleungan salaki maneh teh nyai. Nya kitu meureunnan Kang. Nu matak terus-terusan rabul daratang oge. Dari eueuh karasana mah keur naon meureunnan make jeung daratang deui ka dieu. Mana kieu oge meureunnan aya karasana. Nya syukur we ari aya kemajuan mah nya. Buburieun mah dewek yo. Ngelmuna kana kagagahan. Ilmu gelut anu keur diteleuman. Kangalanan beda urikan jeung beda udagan. Nu matak dina ayana pangabutuh nya, pangabutuh bantuan. Anu teu bisa kautang ku ilmu dewek, kapaksa dewek minta tulung kamu jadi adi yo. Nah, rek minta tulung naon kitu? Betrada kaget ya teh. Aya jago kalau trek minta bantuan kamu jadi adi. Anu teu bisaan kana ilmu gelut. Nu matak ieu mah lain soal gelut deuleu nyai. Kangalanan tarung mah dewek oge geus moal make kudu nguyang tanaga kanu sejen. Ieu mah memang aya pasoalan anu teu bisa kasungsi ku pikir kahontal ku akal dewek deuleu euy. Nah naon teh kitu Kang Camati? Nya moal diomongkeun ka maneh nyai. Da eueuh hartina diomongkeun ka maneh mah nya moal bisa mulungan. Mending keneh ka si Jalumpit weh nya puguh deui apanan manehna mah memang ahlina nya. Meni anger wae si Akang mah ada teh heuras. Sakitu geus kolot. Nya wayahna we nya kudu daek heula sabar ngadagoan. Sabab kangaranan keur loba semah kitu mah teu bisa diganggu Kang Camati. Nu matak ulah nyeri hate nya Kang. Keun bae. Da ku dewek oge kabandungan ngeunaan eta mah nyai. Memang alus keneh kitu jeung tieun eueuh semah mah nya. Sabab lamun eueuh semah mangandung harti meureunnan henteu payu nya. Jadi kangaranan teu payu mah ilmu teh mubajir eueuh hartina. Kitu tah ceuk dewek mah. Aji Sutra mah henteu bisa loba ngomong. Eukeur mah memang anyar pinanggih datang kadinya. Katambah memang eueuh piomongeun deui. Ambu Jalumpit harita kadenge nyarita deui.
murid Kang Camati teh saha tadi teh? Aji Sutra anu harita nyebutkeun ngaran. Abdi Aji Sutra teh ya ambu. Nya maksud ambu teh kieu ye. Nya Aji Sutra murid Kang Camati merenannya. Kawilang geus masagi dina hal ilmu silat. Da puguh guruna oge apanan memang hebat. Nu batak can begug naon-naon ieu mah murid teh Nyai. Bisa naka kana mimilu wungkul lantaran memang can lila panggih jeung dewek. Ngan sok sanajan bari jeung kitu dewek boga kayakinan manehna bakal jadi ahli waris deweknya dina waktu anu bakal datang. Lila keneh ieu teh yo baralikna semah-semah teh Nyai. Ari Kang Camati, apan ketinggal itu tuh geningan tuh nya. Itu nu balik, iya nu datang. Nu iya balik, nu itu datang. Engke kosong semah teh. Di mana lamun wanci peuting geus sumandi? Tah, kakaranya se. Waduh. Lila keneh atuh ngadaguan peuting mah nya. Kudunya tuh heula ieu mah ye bisa terus gogoleran. Dan naon ketang, nu penting mah asal hasil pamaksudan we nya. Kapaksa Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra kudu daek sabar nungguan nyalsena Ki Jalumpit anu masih keneh narima tamuna anu rek menta tulung ka manehna. Di tempat sejen Saraswati jeung Jaka Sinangling katut ayu manganti. Saraswati jeung Jaka Sinangling katut ayu manganti geus tepi ka imahna. Geus tepi ka imah mah bisa karasa deui ku Saraswati bet asa simpe di jero imah ku eueuh Sirawing anu jadi salakina anu kalakah numpi diri di jero guha legok panamping. Dina waktu anu nyalse wanci nyedek kasorenakeun, Saraswati ngobrol jeung anak minantu sapangaruhna ku ayana bapa hidup numpi diri di gua lakok panamping. Tapi sanggeusna ibu aya di dieu mah bet karasa simpe jeung teu seunana ya bapa hidup eueuh di dieu teh. Padahal mun milu ka dieu mah ibu teh bisa ngawulaan salaki anu kaayaanana keur gering atawa tatu di jero. Jaka Sinangling bisa ngamaklum kana perasaan anu jadi indungna. Netep antep ke Saraswati terus Jaka Sinangling kedalisan. Abdi tiasa ngamaklum kana paraosan ibu dina waktos ayeuna Bu. Nanging urang ulah alit manah Bu, atanapi salempang. Malih abdi mah ngaraos reueus sareng bagja. Sabab gaduh bapa tetela dihormat sanes bae ku jalma, tapi kalebet ku Sang Hyang Roban oge anu sanes jalma biasa namung makhluk di alam gaib pun bapa tetep dihormat. Ieu anu jadi kareueus keur abdi mah ibu. Nah aku mah kitu pangna diri hidup nyarita kitu Jaka Sinangling. Waktos abdi ditulungan ku Sang Hyang Roban tina tindakan Aji Sutra anu rek mergasa, harita Sang Hyang Roban ngajelaskeun ka diri abdi naon sababna dirina boga rasa hayang ngabantu nulungan katurunan Sirawing. Sabab saur anjeunna teh Sirawing jalma anu tetep napak dina jalan kamanusaan, tetep napak dina ajen jati dirina, estu mangrupa anu teu ingkar tina tekad, ucap jeung lampahna, mangrupa jati dirina salaku manusa. Nu matak bagja keur Sang Hyang Roban dina nulungan anak turunan Sirawing. Kitu tah kasauran Sang Hyang Roban teh Bu. Saraswati narik napas panjang. Memang dalah sanajan dirina oge sarua geus lila neundeun kareueus kabagjaan dina jero hatena, tumali ejeng kaayaan salakina anu ngaran Sirawing estu kukuh pengkuh dina lumampah napak dina jalan anu teu ingkar tina ajen inajen kamanusaan. Ayu manganti harita milu mairan caritaan. Upami kitu mah Sang Hyang Roban teh neundeun rasa hormat ka Amarawing Kang. Mung hanjakal abdi mah kun teu acan dikeresakeun tepang di kieuna sareng Sang Hyang Roban teh. Terus terang Ayu, sanajan henteu nepungan dina jirim langsung, tapi pitulung Sang Hyang Roban tos kaalaman ku Ayu. Dina waktuna Aji Sutra rek ngagadabah kahormatan Ayu.
pan harita aya kejadian anu aneh anu karenapan ku Ayu. Ngobrolkeun ngeunaan masalah eta, rada bareubeuk-beureum pipi Ayu manganti terus nyarita deui. Oh, muhun memang abdi ngarenapan kejadian aneh, Kang. Anu aneh mah ku tindakan Aji Sutra gulang-guling sorangan nepikeun ka beak Tana Galungse. Malah akhirna abdi betiasa pulih tina panglumpuhan. Aji Sutra ngarungrum ngagalentoran palupu, Kang. Bet lucu ningalina oge. Tah eta oge bantuan pitulungna ti Sang Hyang Roban Ayu. Sabab iwa ku cara kitu dirina mampu nulungan ka urang. Baca atuh pami kitu mah, Kang. Memang upami harita teu aya pitulung saperti kitu, diri abdi nepikeun ka disungsi di sorang badan ku Aji Sutra. Sigana bae keur diri abdi mah, Kang, tos henteu hayang deui nyorang laku kahirupan di ieu alam pamenangan. Sabab diri abdi dikotoran ku si Aji Sutra. Henteu kedah dibahas deui masalah eta mah nya Ayu. Nu matak waktu tadi oge memeh urang ninggalkeun guha legok panamping keur akang aya pikiran nu bakal ngabahayakeun keur urang ayeuna lain ancaman ti si Topeng Mayit. Sabab manehna mah tetep page kana janji salaku jago sajati. Nu jadi udaganana hayang ngabuktikeun diri saha anu leuwih ampuh elmuna antara dirina jeung bapa urang. Ngan anu mangrupa ancaman utama mah ye nyaeta ti Aji Sutra jeung Laras Anting anu bener-bener cecep jeung geulepisan ka urang. Sanes kitu Bu, Jaka Sinangling dina waktu harita ngareret ka Saraswati anu jadi indungna, anu direret ungeuk terus ngawalon. Memang bener anaki, Laras Anting jeung Aji Sutra mun seuk diidinan ku si Topeng Mayit mah karepna pasti hayang numpur ludeskeun kulawarga urang. Kaayaan si Topeng Mayit sarua jeung Bapa Hidap ngabutuhkeun waktu anu teu sakedeung pikeun mulihkeun deui kakuatanana. Tah dina eta lolongkrang eta waktu henteu mustahil lamun Laras Anting jeung Aji Sutra boga rarancang ka diri urang. Jaka Sinangling ungeuk ngabanerkeun kana caritaan indungna. Memang laras kitu Bu, nu mawi urang tetep ieu mah ye kedah waspada Bu. Saha anu terang Laras Anting oge Aji Sutra menta bantuan ka Mbah Camati Sakti. Sabab diperhatikeun ku abdi, Laras Anting oge Aji Sutra jelas deukeut ka Mbah Camati Sakti. Komo ayeuna Aji Sutra mapan jelas jadi muridna Mbah Camati Sakti. Saraswati harita terus nyarita deui. Kawaspadaan memang perlu anaki. Sabab jalma-jalma di pagoron Topeng Laras memang kumpulan jalma-jalma anu kejem serta talenges dina tindakanana anu teu asa-asa deui dina ngalakukeun tindakan kasasama. Ngan sok sanajan bari jeung kitu, urang tetep yakin kana panang tayungan anu maha agung ka jalma anu tetep napak dina jalan anu lempeng di ieu alam pamenangan. Namung ieu Bu, enjing pageto mah ama rupina kedah dilongok Bu. Nyaeta mah bade ku ibu atanapi abdi anu ngabujeng ka guha legok panamping. Ari saena mah Bu, abdi salaku anak lalaki anu ngalongok ama teh. Keun bae, ibu anaki anu ningali kayaan Bapa Hidap mah nyambuga be atuh ulah lila aya di dituna. Laina naon, dah teu jeung pikiran mah tetep be marojeng ja ibu teh kangaranan teu ngariung mungpulung mah anaki. Nepikeun kawanci peuting sumanding Saraswati, Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti masih keneh ngalobrol. Kitu teh mah itung-itung ngababaraha teh tumali jeung kaayaan si Rawing anu duka teuing kumaha engke nasibna. Naha mampu atawa henteu mulihkeun deui kakuatanana, pulih deui saperti sabihara sabihari. Memang kakara salse kapeutingnakeun. Ambu Jalumpit mah sare nu ngobrol teh jadi tiluan Mbah Camati Sakti, Aji Sutra jeung Ki Jalumpit. Mbah Camati Sakti ngajelaskeun ngeunaan maksud kadatangan dirina dina waktu harita.
Jadi maksud kedatangan ka dieu teh rek minta tulung kanu jadi adi yo. Jelas lain urusan gelut ieu mah nya. Udah akang oge ngarti dina soal ilmu silat mah. Nya akang meuleuwih masagi. Ngan ieu mah memang aya patalina jeung keahlian iraing deuleu euy. Nah, aya naon kitu Kang? Ki Jalumpit kawilang nyalse dina ngomong nate ancad pisan henteu bisa dibawa nyarita rusuh si ganate. Tah ieu murid dewek Aji Sutra bakal ngajelaskeun ngeunaan pangalamanana anu kawilang aneh. Sok omongkeun Sutra, lain kalakah nundutan iraing mah deuleu, sok ngomong. Ki Jalumpit dina waktu harita ngareret ka Aji Sutra teu lila terus nyarita. Ci, jelaskeun kumaha pangalaman urang teh Jang. Kieu Ki, kuring boga musuh ngaran si Jaka Sinangling. Sanggeusna manehna eleh tarung, ku kuring beuheungna ditigas sapat pisan, ngagolutuk kana taneuh sirahna oge. Malah sirahna terus dibuntel dibikeun ka anu mentana. Jelas sirahna Jaka Sinangling. Ke heula ari Jaka Sinangling teh jelema anu dipaehan teh. Mbah Camati Sakti mureleng ka Ki Jalumpit anu jadi adina bari terus nyarita semu nyentak. Nya atuh Jalumpit jelema kumaha ari ilaing. Piraku ngaran Jaka Sinangling domba mah deuleu. Nu matak disebutkan murid dewek tarung oge. Tarungna jeung jelema. Entong ngambek atuh Kang. Apan kula mah nanyakeun ngarah jelas. Nu matak montong waka dipotong omongan murid dewek. Dengekeun heula anu jelas deuleu. Hayo teruskeun Sutra. Aji Sutra dina waktu harita neruskeun deui hanca caritaanana. Jadi nu aneh teh kieu ye Ki, si Jaka Sinangling anu geus jelas ajal binasa disapatkeun beuheungna teh tetela masih kene hirup. Piraku sirah jeung awakna papisahan bisa hirup deui atawa bisa hirup kene. Maknya aya jalma anu geus paeh hirup deui. Nu matak ye menta ditoropong ku Ki Jalumpitnya anu ahli dina hal ilmu kagaiban. Saha sabenerna anu geus nulungan atawa ngabantu si Jaka Sinangling? Mbah Camati Sakti milu nambahan omongan anu jadi muridna. Jadi dewek boga kayakinan kieu ye Jalumpit. Anu ngabantu nulungan si Jaka Sinangling lain jelema biasa euy. Sabab boga kamampuhan nyamarkeun panenjo nya. Panenjo dewek jeung si Aji Sutra ye nya. Iya yo anu jadi panasaran kana hate. Sedangkan dewek memang boga maksud rek numpur ludeskeun kulawargana si Rawing. Sabab eta musuh anu ngabahayakeun. Ngan kudu bisa diungkulan heula teh anu geus ngabantu nulungan si Jaka Sinangling teh eta. Ku Mbah Camati Sakti jeung ku Aji Sutra dijelaskeun panjang lebar ngeunaan keanehan anu karandapanana. Oge maksud jeung tujuanana mangsa rek numpur ludeskeun kulawargana si Rawing. Ki Jalumpit cukup lila ngahuleng ngaraga meneng sanggeusna meunang katerangan ti Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Ningali Ki Jalumpit kalaka ngahuleng. Mbah Camati Sakti jadi panasaran, harita terus nyarita deui. Lain kalaka ngahuleng teu puguh Jalumpit. Cik, cek iraing kumaha ye? Susul ku ilmu gaib euy. Saha sabenerna anu geus nulungan ngabantu ka si Jaka Sinangling nya? Heula Kang, kudu tenang. Urusan anu kieu mah nyalse Kang. Wah, nyalse teuing mah atuh kaburu hiber atuh euy. Lamun newak manuk teh mah
hayang buru-buru beres ieu mah ye. Nu mata kudu buru-burunya. Sampore teh waktuna. Kudu tenang urusan anu kieu mah Kang. Kudu ditoropong heula ku kakuatan batin jeung elmuna, sabab moal bisa ari di wang-wang kitu tah Kang. Oh, nu matak ayeuna toropong gancang. Dewek geus teu sabar yo, hayang geura nyaho saha anu geus nyapantun nulungan si Jaka Sinaling. Hayo burukeun euy. Sok ngarurusuh kitu akang mah ceuk kula oge kudu tenang Kang. Ari henteu tenang mah kula teu biasa Kang, henteu sanggup Kang. Mbah Camati Sakti anu hayang buru-buru teh kapaksa kudu sabar hatena, sabab manehna anu butuh sedengkeun Ki Jalumpit memang jelemana henteu bisa dibawa